Gerem katia macan senerang payak metukang Brahmapati. Paman pati sang kuning paman. Apayun lenggah naturta urang bagiakeun pini sepuh. Dijajar sokalima lan aladala. Nun anak Prabu Popoton kemang kadaton sembaheun pun paman sapangsi nagri nagara astina. Nampi kana pang bagia salira kalayan nganggakeun sembah pangabaktos. Sembah pun paman aya dina dampal sampean panjenengan anak Prabu. Kalayan anu disaur parantos rawuh ku digingsir linggih parantos linggih sakumaha padung dengan sadaya dewan para Kurawa mangga geura bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka bejer beas satarapasna. Ujas tuti paman ditampi kalayan kabingahan teman punten kapengkeran ios anak Prabu. Urang bagiakeun angguran timbalan iya sembah pangabaktos turta pangbegea kaunyu panjenengan eyang kitakana haturan rawuh kasepuhan. Ditampi kulengan kenca jeung katuhu disimpen kuluning hati pudehing mastaka. Haturan rawuh nuhun sang kuning. Kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna bilih cologo. Nya salira panjenengan eyang Bisma urang saling maklum dina kasalahan. Timbalan aya naon ieu teh ke mangga antos eya aturan rawuh kasepuhan dijajar sokalima payunengana kaharep dorna. Pembangge Anger Prabu kalayan Ki Adi ditarima kalayan kabingahan ku mang dina waktu sayeuna. Nuhun Anger, nuhun berat nanggung berat narimakeunana meuni asa jadi jelema pun mang dina wangkit kiwari. Asa di aku kudu jadi anak murid imbalan kalai pilih kirang utami ih sami-sami da ai manusia mah budangna salah geus jadi busanana hirup di alam dunya bener jeung salah macu bener wae da lain malaikat salah wae da lain setan teu lepas di eta di mana rajen tungku sok rajen luput di mana tangga sok rajen lepat sajam robah janji sore rajen taraka pake isu eta cirining manusia. Komo bari jeung mang tepan lamun ngudagkeun riwayat da lain urang dieu asli mang teh jelema ngumbara ini ka pakotaan teh malahan mah urang kampung jauh ka itu ka dieu imah teh deukeut songong nya taku kituna ciri sabungi cara sadesa jawadah tutung miritna sacarana angin. Hapunten mang oge sami-sami imbalan nuhun paman yap kapayun na kakang tua Ki Adi sawios sakab di dieu raos ieu nya bari ngangin nu mawi mang datang ka dieu teh bari jengjang jingjing malun di dieu mah pan loba fans fanatik mang teh boga simpatisan baraya Dorna Suryan barukana dina kantong teh geus nya Poteuy jeung kado teh dihijikeun we kana kaneron nya
loba numere seueur pisan barudak biasa we alumnus dijajar sakalima timbalan itu marukana jeung aya pikir saeunaon ieu teh anak ing cukula aya naon jeung angel meuni asyara reuwas ieu pun mah disaur lain dina waktu diondang lain dina mangsa diangkir linggih lain dina wanci nu matak mustari mangga bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kange jeung anger mewah sadaya umumna kange nagara astina anger Prabu timbalan nampir bunuhun laksa ketika bingahan kaulan saperkawis mah kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan eyang mewah paman guru tiasa ngelungguhan ieu pasamuan sami-sami kasih nyaeta kaula nyacapkeun kasono nu luar biasa kulawas urang bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai di karaton Gajah Hoya margi kapetoku pancen sewang-sewang di lapangan di karaton sareng sajabina tak mangsa ayeuna rinih dina rupaha pagawean anu memang kaula teh aya anu langkung utami nu sejak dipadungdengkeun sejak ngupingkeun bae mangga nanging saacan pok terolong kaula cumarita kaula salaku raja di negara Narapati di negeri sejak ngahaturkeun layang pangajen khusus kangge eyang Resi Bisma Lurudorna margi nu katinggal ku kaula dina mangsa ngeuyeuk-dayeuh ngolah nagara ngaliwatan widang pendidikan anu sakitu ratus malah ribuan nyaeta barudak dicita digembleng di tiap-tiap paguron di talkanda dijajar sokalima anu memang ieu teh ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu unggul turta anu handal isuk jaga ninggeto anu bakal bisa neruskeun tapak laca urang tak kukituna ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan pada ai ku kitu teh mah kaugara ku kawajiban angel margi ieu nagara astina teh sumber daya alamna luar biasa agungna kulobana sumber daya alam anu luar biasa anu sabagian masih dikelola ku asing jalaran sumber daya manusana nu tacan tiasa ngajawab naon rupaha tantangan-tantangan anu kahareupna kapanginten ulah nepi ka jagongna ku batur jagangna dina mangsa ngajieun pendidikan nu dipalar nyaeta kudu nyitak maung di tiap-tiap madhab maung kumaha dorna maung teh singkatan lain maung anu sok ngerekep lain maung anu sok minta kopi anu kitu mah kasurupaan ku juri tapi maung teh singkatan manusia unggulan manusia anu berkualitas anu sasatna yen yakin ieu nagara bakal dikokolakeun tur tak bakal lacak engke jaga sekeseler urang anu bakal datang menuju negara emas kahareupna teh nyata kudu bisa ngokolakeun tur tang ngeuyeuk-dayeuh ngolah negara sangkan negara ngawujud negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur dina politikna dina budayana bisa dijaga tur tadi riksa atau dina keamanan itu ieuna da seueur widang pendidikanana sababaraha jurusan nu aya di talkanda oge jaya sakalima timbalan nampir bunuhun laksaban nya sami-sami nanging dina larasan ieu sajabat teh kaula teh nyata masrahkeun layang pangajen nyata anu aya patula patalina sareng nagara astina utawina diri kaula turta para Kurawa wirehi kauninga kusadayana malahan kasaksi
ku Paman Pati Sang Kuning mewah dulur Turta Baraya kaula para Kurawa dina mangsa 17 tahun anu kaliwat ya wirehing kaula teh ngayakeun mainan jeung Pandawa nyaeta main dadu tina main dadu heureuyan tina hahadiahan saperak nepi ka 1000 nepi ka jutaan kaituna nepi ka ngaborahkeun nagara nu dikeresakeun dina mangsa harita kaula aya dina kaunggulan turta menang nagara Amarta malahan Pandawa dina mangsa balikna teh nyaeta ratu karingarana Narapati ukur sesebutan malahan ku kaula teh bakal dibere tanjakan ka Pandawa kabehanana wirehing nagara Amarta baris dipasrahkeun ka Pandawa sadayana tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun leuweungan di alas Kamiyaka katamah sataun nyamur dina sajeroning nyamur ulah katohyan kunulian anu memang ieu 13 tahun hukuman Pandawa teh parantos rengseh cumpon kana janggina udah kana hitungan anu tangtu yen dina mangsa minggu kamari beres roesna 17 tahun Pandawa leleuweungan turta nyamurna kakaula teh ingis ku bisi rempan kusugan bisi jaganing isu pageto Pandawa datang ka dieu nagih janji menta supaya nagara Amarta diborahkeun nyaeta ka para Pandawa sedengkeun dina mangsa mangkukna kaula teh parantos ngajieun musyawarah antawis para dewan sadayana wirehing sadayana saur manuk yen nagara Amarta teh tong dibikeun deui nyaeta ka Pandawa urang pokola ku salarea tah ku kituna nyuhunkeun kamandang ti salira salaku pini sepuh anu parantos legok tapak genteng kadek anu dipalar sing tiasa nyeluyuan kana kahoyong kaula sangkan mertahankeun ieu nagara Pandawa nagara Amarta kitu kasepuhan cing tah nyuhunkeun kamandang wejar menang-menang lara den atin nira petenge atin nira salensas salin pawarasaan kumaha idorna nyangga Resi Bisma lan Resi Dorna sakedapan ngahulang ngaraga meneng bingung nu temang ngitung teu sudana bari pokayaanana gogodeg kuningali laku lampah para Kurawa utawi naraja nagara asa poek-poek deing hatena turta nemongkeun kabencian ka Pandawa sasat selaku dulur Turta Barayana nanging punirahangan dika Duryudana teman eya ieu kumaha dorna temongkeun we kana kasepuhan nger nyanggakeun bobot pangayon timbang taraju abot enteng aya di salira panjenengan mang mah ngarumasakeun salaku mangande di patempatan sepuh atong kitu teh jadi ieu teh rek dipertahankeun nagara Amarta imbalan eja
naon nu jadi kasang tukang dipertahankeunana margi asa lebar sabab negara Amarta teh seueur pisan sumber daya alamna da acan kakeruk kurang salare seueur aset turta rahayatna bisa dipajeg leuwih gede ka hareupna sangkan jadi sapi perah urang ka hareupna iya kitu pikeun pangwangunan kasepuhan margi sagarupa hal oge yakin dina mangsa unyam minjem keluar negara teh tetep kudu aya aset turta properti anu kedah diborakeun di antara cara jeung katangtuanana pan urang boga anak jajahan negara Amarta kitu manawi maneh teh Duryudana umaha eyang kieu dina mangsa lamun ngudag kana nyucruk kana galur mapae riwayat anu tantu dina mangsa Bisma baheula diistenan jadi pamanggul jurit negara Astina baheula nu jadi raja Kangjeng Rama Santanu Dewa anu mangsa harita eyang teh hiji-hijina turunan ngan eyang sumpah yen moal boga pamajikan kahiji kaduana muarek narima ieu salaku raja di negara kulantaran ayana kejadian Santanu Dewa Kangjeng Rama bogoh kahiji istri nepi ka eyang ngecangkeun hakna eyang salaku raja tapi parendene kitu lain eyang ninggalkeun negara Astina tapi lamun aya sikus sulung-lung gelagah kencana mau ngamu Gajah Meta anu rek ngaroga hala tur tarek turunkeun harkat wibawa komara negara Astina eyang anu bakal leuwih lagu yang getihna janji eyang sinaksenan pada cuata merasanga cuata lumanten bayarubaya nepi ka ayeuna eyang teu ungut kalinduan tegedag ka angina tegalide hartina jadi satria istuning tejalir kana janji tesulaya tina carita tapi bukti geuning eyang nepi ka ayeuna masih kene hirup henteu kakurangan naon-naon tapi udagan anjeun nepi ka mana udagan dunya teh tah eta geunahna teh dalam ngomong kitu langsung poka mating bakal ditewak mang teh nya naon anjeun Pandawa teh anu sakitu lilana narima hukuman tibaheula eyang mangsa harita main dadu ka anjeun kabeh teh ngawadi-wadi omat cek negara yen judi teh haram dilarang ku negara diharamkeun naha make jeung diicip-icip anu temahna negara ruksak anu temahna negara hancur rahayat kadungsang-dungsang kulantaran kejadian seperti kieu tapi Pandawa kabehanana nebus dosana ngaliwatan 12 tahun leuweungan katambah 1 tahun nyamur ditebus kulantaran karumasakeun dosa tapi naha ari anjeun anu nyieun ieu perjanjian teh lintang ti anjeun jeung konco-konco anjeun dulur-dulur anjeun para Kurawa anu sasatna anjeun teh teu payus munggu di ratu teu layak munggu di raja teu gini munggu di narpati ngajieun laku lampah nu saperti kitu hartina teh jalil dina carita nah rek kitu wae nah teu dikukut laku lampah jujur teh timbalan
pikir bulak-balik papai rasa-rasa ku diri anjeun sanajan anjeun lubak ribuk harta banda tapi moal jadi barokah sing bisa ngabedakeun mana hak jeung batilna mana bener mana salah mana hak mana lain bakal dijabah beungharna kulantaran anjeun ngajajah nagara dina hak batilna teh tapi ingat eta teh panyungkun ti pangeran bahasa agama istijron nah haregeuna kitu tong didenge kasih tong didenge omat asup ceulik kenca keluar ceulik atuh we eyang rek nanya ka diri anjeun dina mangsa anjeun jadi pamimpin baheula diungkulan ku kitab janji naon ka nagara jeung ka bangsa janji babakti ka nagri sabaraga ka nagara janji eta imbalan diungkulan ku kitab janjina demi Allah setiap demi Allah dimimiti tekad ucap jeung lampah kudu ngamuara dina tujuan demi Allah luar dina eta jalir janji naon hukumna jalir janji dosa doraka ayeuna kari mikirkeun naha anjeun pantes naha anjeun rek tega rahayat dipimpin ku jelema-jelema pamimpin anu jalir tina janji ngabukti jadi jelema anu doraka anu syarakah kuno kakawasaan nah tenenyo ke negara aslina rahayatna ayeuna kadungsang-dungsang anu katalangsara nah tebuktikeun janji anjeun dina mangsa mimpin negeri sabaraga ka negara pikeun babakti ka negeri sabaraga ka negara teh mana bukti janji anjeun cacak sumpah geus dilanggar komo ieu janji cik pikir kana lebadinya cocok kana hate pas jeung mang pisan mikir kana lebadinya Duryudana moal sanang-nang urang hirup di alam dunya teh moal langgeng moal rek megar cara orai urang teh ye endingna manusia teh bakal paeh dina mangsa paeh teh kuninggalkeun amal anu hade anu baris mangpaat kipieun bararea tapi anjeun tingali rahayat loba nu ngamaruda tingali mahasiswa loba anu demo ngaliwatan anarkis jeung sajabana naon sababna menyo kawijakan anu teu stabil menyo kawijakan tuta hukum anu teu adil rek teu adil kumaha tingali di negara aslina perkara naon-naon moal teu beres-beres rek teu beres-beres kumaha nu mariksa bangsat nu dipariksa garong ingan teu beres hukum geus miuni peso kaluhur mintul ka handap seukeut tenyo nu digunjang ganjing teh nu maok hayam nu maok motor nu maok TV tapi anu mau duit triliunan negara nepi ka dihampangkeun bulanan dumurna teh dihukumna teh nah nepi ka nutup mata nutup kana lebadinya dumeh kajadian nu ngayakeun tindakan dulur anjeun dumeh nu ngayakeun tindakan konco anjeun nepotisme anjeun sudana tong didenge antap we anggap we radio butut cik mikir kana lebadinya nu matak yakin di dieu anjeun hiji jelema anu doraka tina kulampahna anjeun teh lain babakti sayakti ukur babati hungkul buktina naon nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar sebeuh-sebeuh nu lapar-lapar nu beunghar saha dulur sia cocok cik lebah dinya mikir anjeun da moal sanang urang di dalam dunya teh
buktikan janji anjeun dina mangsa baheula keur kampanye. Naon mangsa kampanye baheula? Anjeun daek ngahaja ngapru ka pakabungan. Dina mangsa kampanye daek anjeun aprak-aprakan ka padesaan, memurulukan janji anjeun. Naon janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi geus kek mana janji anjeun? Kasepuhan naon sangkuni ieu mah nyuhunkeun teh kamandang ulah ngalebar ka itu ka dieu nganong harti ente ngaleutikeun hatena ieu Gusti Prabu maneh deui sangkuni beungeut hareup ati mungkir saletah ngomong itu ieu amis tapi kenyataan palsu sia cocok Isna teteh naon ieu teh yang kalahkah jadi murka ieu cinekna kaula teu satuju kana ieu perkara teu satuju balikeun deui nakara amarta kanu hakna nyata ka Pandawa anu dikakayakeun deui anjeun nampire bunuhun laksa ketika bingahan eyang kana rupaha kamandang cobi tipka pasepuhan paman residorna nyuhunkeun kamanang anu sayati kan kakang tua sugma manawian aya kamanang anu sae dorna sepuh sing bere kamanang sing leuwih koloteun anjeun sing leuwih objektif bawi rasa pun mang da moal tebih kasauranana saur tuang eyang rupina ai saya nama langkung jelasna mangga kapayun sepuh kahareup dorna asa we ci dieu kapayun kakang di payun aya kadu aya kaneron asa wios kahareup dorna sae atuh mangga marak kaya wong Wiswano den ngira ngalisa pisan marak kaya wong Wiswano punten kasepuhan bangga den ngira ngalisa pisan mangga kasepuhan paman resi mugia tiasa sapuh sareng kahoyong kaula sae paralun anu kasuhun waninggali anu dipamri hapunten nu teu nger pun mang etang-etang entong kongkorongo ku ieu mah da muda kana rupaha kawenangan di negara mang naon atuh da daya hak mang hanya butiran debu mang nya tapi parendenek itu hartina genteng-genteng ulah potong najan hapage kudu rangeuyan dina larasan ieu eta tuang sepuh tuang eyang utawina Resi Bisma anu sakitu ngentep seureuna tur tak merelena da urang teh ngudag karena hirup di alam dunya nger urang teh marek megar cara orai mualana yen yakin hirup bakal pinanggih jeung poe akhir nu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang bakal dipadu hareup antara dua panto nyatanakan panikmatan jeung panyiksa ngan pamilih gumantung urang di dunia sabab di dunia oge kumaha ninggalkeun amal anu hade nah urang teh ninggalkeun amal teh nu hade atawa nu goreng ayeuna teh da timbangan urang bakal kumaha engke jaga ngan ulah dihukuman ku urang saha kumaha lu ngan sing inget
da manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Yen pangeran moal bade ngarobah ka hiji kaum saengga eta kaum kudu bisa ngarobah dirina sewang-sewang tetep balik deui kana kamandirian sorangan. Nah urang kudu bisa ngarobah atawa henteu gumantung urang-urang keneh. Ratu teranga hukum pemerintah teranyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim nadiri melak hade buah hade melak goreng buah goreng mang teh ngaran teh goreng di luaran mah mang teh dihina dicaci dimaki naon sana kulantaran loba kawijakan anu sifatna teh loba pro na teh kan leluhur teu pro kanu handap. Aturan loba di amandemen bari jeung eueuh perubahanana loba direvisi itu ieu tapi prak-prakarna buktina atung keneh lir ibarat caina padina daun tales aipal mapal ngan gorolong hartina mah teh kaciwit kulit ka bawah daging kulantaran ngayakeunna kawijakan salira jeung konco-konco salira sasat ieu amandemen perubahan pasal-pasal teh diobo-obo diarulik pasal teh sangkan urang hina ti rupaha hukuman rek teu kitu kumaha da sidik anu ngaranna pasal salira nu ngalanggar dulur salira yakin keamanan oge bakal mikir dua kali rek newak oge da aya patula patali jeung salira. Mang yakin di dunia masih bisa dijual belikan ngeunaan hukum tapi mang yakin oge yen pangeran mah bisa ngajual belikan hukum tetap ngajan pangkat raja salah kalakuan siksaan ganjaranana mual biasa disogok ya tah ieu dina mangsa mulang kalam geungan teh ieu balik di kana tujuan anu tangtu nah salira teh hayang panggih jeung kanikmatan atawa henteu eta gumantung salira ngan ieu saur tuang kasepuhan tadi najan peuheur karasana eta teh ubar keur salira di mamana oge obat mah peuheur ngan kaituna bakal picageureun tong didenge ungeuk we heueuh bueuk we sabab dinten teh oge dina mangsa engke jaga ayeuna rakyat geus pada apa dek apa kumaha tingali media citak media elektronik media sosial je sajabana brukbrak nemrak transparan geus kabukti karunya ku Pandawa karunya eta teh sasak dulur salira aing ngaran-ngaran dulu jeung baraya mah jauh si tepungan anggang si teang gering saling ubaran poekeun saling rasanan hartina teh kitu kuduna dulur jeung baraya mah komo ka batur da ayeuna ngudag kana logikana salira salaku raja najan imah ratusan lantai tetep sare mah salantai dina sate oge ukur sakamar dina sakamar oge ukur sakasur sugan dumeh loba atau ribuan kasur sugan unggal menit budak ganti kasur dan itu Pak dahar tetap sapiring najan bari jeung piring marewah bari ribuan oge tetep we sapiring ukuran harta banda mah muarek beak-beak nepi ka umur oge tapi naon anu bakal dipeta tututan di tangan kurang barokahna sedangkan lamun mudah kena katang tuan salira salaku raja ai raja jeung pribadi sing tiasa ngabedakeun mana pribadi mana salaku raja sabab sing ingat lir ibarat tukang cendol murag dina daganganana nu peupeus kelare jeung gelas tapi lamun ti salat laku lampah pamimpin kamale mamaan kau temai semeulem rakyat menjadi korban
rahayat digonjang ganjing bari jeung si inget salira teh salaku wakil rahayat sok udag kana katangtuan udag kana aturan anu tangtu mangrek naros seperti hana bupati jeung wakil bupati luhur mana nya bupati gubernur jeung wakil gubernur luhur mana nya gubernur presiden jeung wakil presiden luhur mana nya presiden rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya rakyat nganung hati rakyatnya dulungan orang nah sayaktina rakyatnya kudu diistimewakeun ku wakil rakyat ulah nepi ka wakil rakyat diistimewakeun ku rakyatna cabai kali ku salira kurang kumaha rakyat bageurna beungharna geus diwakilkeun ka wakil rakyat pamajikan geulisna diwakilkeun ka wakil rakyat imam gedongna oge lega sawana oge geus diwakilkeun ka rakyat mah ukur kabagian jalan bututna hungkul bagedongna hungkul komo kasurian mah ulah hayang dahar durian dina calana aya rambutan ulah hayang kasurian jalana awut-awutan pan mobil mah rombongan hiji bemper beunang rusak da jalan kahariang jadi maka cinekanana kumaha tetep mang saluyu sareng tuang eyang nyaeta mang teh nyuhunkeun supados dipasrahkeun kanu hakna da ieu teh tos 12 tahun yen panawa teh pantes cumpon kana janji yen janjina teh geus kacumponan dina mangsa menang hukuman kari salirana tong dilebar ieu teh pantes MOU salira sareng Pandawa sadayana salah urang mimitina atuh anak Prabu lamun teh mah dicekok heula mah ku amplop tadi poho can kaasupkeun duh ngan omat ulah kaganggu kitu angel hapunten sakedap kaula naon hapunten kasadayana para pina sepuh nu aya di patempatan sanes nampi kenapa si sanes nolakan akannya nanging para nenek kitu ieu teh kerbang baluh kolbu nyaeta raja urang salarea lamun muda kena pribadi mah salira teh murid atuh salira oge ite incu tapi muda kena hukum anu tangtu yen ite raja da sidik cicingna kursi kerajaan sifatna weduk aya di ratu gagah aya di menak naon rupaha ulah jadi rereget hatena sang nalendra ulah dugi kangoen jadi ngoet naon dieu teh ngelingan ish dihante-hante oge margi lamun muda kana katangtuan ieu urang pertahankeun jeung dipasrahkeunana margi dina mangkukna parantos rembugan sadayana yen para dewan Kurawa anu kiwari keur mararaju kumaha lamun urang poting wae rak Gusti Prabu poting kumaha urang teangan sora anu panglobana antawis dipertahankeun jeung dipasrahkeun sae mangga yakin Gusti Nalendra bakal ngiring kasakur jalma atawa kasakur sora anu leuwih mayoritas tibatan minoritas ada mah henteu dicekok heula ieu mah moahan teu hei para Kurawa kaula menta kabanang ti sadayana ngunaan negara Amarta yen ieu negara Amarta teh naha bakal dipertahankeun bakal dipasrahkeun ka Pandawa
pertahankan pertahankan tong didenge si Dorna pertahankan percaya teu sebelum pasti kolingan pasti amplop geus asup gede eta eta nu dipertahankeun hampir 85%. Sobi anu dipasrahkeun aya teu ningkat dipasrahkeun ulah kapan awak ulah pasrahkeun 100 lebih lah tah eta aya 2%. Rupina kana 85% na sadayana bertahankeun. Oh mangga ngiringan we. Weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak jang naon urang ngabudah oge ka bau sungut. Oh nyata kitu. Pasti urang teh bakal disakompet daunkeun. Pasti. Pajar emang dipikagel ku saya pajar emang sok ngadukeun domba. Padahal mengira boga domba ka sok. Ya. Mangga aya ku kitu teh mah rupina meureun. Mangga bade ngiringan we nu pakapale salira ngan dina larasan di emang tetep masrahkeun hayang masrahkeun ieu Pandawa negara amarta kanu hakna. Jadi lamun kitu mah salira teh saluyu teu nanging kaula hapunten we bade ngiringan kana sorak mayoritas mangga kumaha salira wae. Mang bade pamit nawangkit ayeuna. Kakang tua ieu amplop sawios hakan we ku salira. Hakan we. Ayo urang mau balik ieu mah balik. Permios. Jadi sampean terek mertahankeun ieu kejadian bade mertahankeun eyang ngan sing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwuga kabeh helas paedana tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu maha kawasa pek urusan anjeun kaula rek balik